Ya Gusti Allah kudu ka mana ieu di imah teh arareuweuh sagala arek ngahutang ka warung da geus gede hutangna. Kudu ka mana nya ieu ya Allah Gusti. Aya si teteh iraha uyah atuh teteh ti kota. Kamari abi teh uih ka dieu teh. Oh bade naon kalau mur teteh teh? Nya hoyong batuk. Nya mangga atuh ih. Ya teh masih rada paruyeng keneh abi teh. Kunaon atuh teteh? Yuh, tina mobil abi teh pas turun teh mani ikut asa sararebel keur teh enak Oh, badan ieu teh. ya Allah atuh. Uih ka dieu Nya teh. bade naon atuh ka dieu teh kalau mur teh? Biasa abi teh hoyong made ningalian sawah saurna teh entos tereh panen cenah. Tuh tingali tuh ari pek teh geuningan ieu teh pare teh mani siga kieu sigana teh bisa kan nu ngarusna kudu ganti. Si teteh mah tuh ieu teh sawah nu teteh. Muhun tuh sawah abi mah nya teh terang ari Henteu dugi terang tapi dugi ka mana ieu teh legana teh. Kupingkeun ece sawah abi teh tuh ti mimiti ujung itu dugikeun ka ujung itu teh sadayana teh itu teh nu abi ece. Piraku kok Ya terang Allah, ari geuning si manikot Ucu. seueur teteh ya Allah. Aduh teteh. Atuh ieu teh manikot buricak burinong kieu teteh ya Allah. Alhamdulillah, teh. Teteh ieu damis manikot gulawing kieu, ieu body manikot kawas langseng teteh ya Allah. Teteh manikot indah. Mani meureunan ceuy, langsing. Oh, mun atuh punten asa abi mah sogan mah langsung manikot indah kieu bodina ge ya Allah, ari jelema beunghar Gusti. Alhamdulillah atuh ceu kan abi mah osok perawatan ieu teh. Oh, ari abi mah teteh bujang-bujang perawatan mah teh kok cigah kieu ame geuningan tutung atahan kieu. Heueuh kunaon eta teh beungeut teh mani korodok kitu. Ih siga bangkong aing mah. Teh atuh teu kenging kitu ka abi teh abi mah ngarumaos jami teu gaduh, jami miskin, ama bujang-bujang perawatan atuh eta dambelanna ge naon ngarit abi mah sareng doma ngome sawah henteu kawas teteh mah perawatan wae unggal bulan atuh jaban dah jelema beunghar teteh mah teu kenging kitu ka abi teh atuh teteh manikot ka cida-cida teuing. Nya atuh teh sahenteuna we masing tukang ngarit oge perawatan mah kudu atuh teh. Atuh teteh tukang ngarit mah non menang itisna ge atuh 2 setahun sakali ari bulan haji teteh. Matake didamel geura kos abi. Nya atuh ngiring abi teh didamel naon atuh teteh teh. Abi matak beunghar di Nuhun. kota. Abi mayeuhnya di kota teh ladang tina didamel abi teh. Abi mah gaduh bumi seueur aya 10 pintu. Ya Allah. Gaduh kontrakan seueur aya 20 pintu. Astagfirullahaladzim. Terus sawah ieu kot 1 hektar ti mimiti ujung itu nepikeun ka ditu teh. Eta teh ladang usaha abi. Yuh atuh teteh ngiringan abi atuh ame hoyong perawatan abi mah. Yo nya bener. Nya teteh Kuat. kuatkeun bae teteh naon atuh teu kuat atuh didamel manu penting mah menang itis abi teteh. Damel naon teteh anu salaresna teh sok atuh sebatkeun manikot beunghar kieu teteh teh damel naon sok abi ngiring. Abi Nya didamel matak nuhun sok beunghar. nuhun. Ngalempeng-lempengkeun toge anu tadina mengkol teteh kudu jadi lalempeng ulah jadi mengkol deui. Blis itu jelema teh cager tawa gering gitu. Oh pantesan teteh perusahaan eta mah atuh perusahaan pangageungna di Indonesia mah nya. Muhun matakna oge ngalempengkeun toge atuh. Nya pangageungna teh mah pokona non perusahaan terbesar. Muhun matakna oge. Saingan teteh kok sagala gaduh atuh emas seueur bumi agreng bari seueur sawah manikot kieu lega ya Allah. Ari ece teh bade ka mana atuh wayah kieu. Pugu teteh abi teh nuju bingung sapapanjang jalan teh. Abi teh bade ka warung nya di bumi teh geus teu gaduh samarang geus teu gaduh nanaon pokona mah teu gaduh beas. Ece teh bade namut ka warung teh di pasihan tos ageung di warung teh. Dedeh teuing ece nya keur emam ge kot mani susah kitu. Abi teh kos bingung teteh atuh kumaha abi teh sing sabar atunya ece. Ya, mani bingung teteh atuh kumaha abi teh carana mah tak hoyong ngiring damel ge mani kot asa lalieur abi teh ieu teh. Sing sabar ece nya da kumaha atuh da hirup mah peurih ece. Abi teh gaduh artos saalit nyari yang meser-meser wae uyah mah aya lah yang ece Alhamdulillah teh. ya Allah Gusti teteh. Mani ngupingkeun caritaan ece mani pikarunyangeun kot hese teteh, kange tuang-tuang Gusti muhun abi teh teteh. Alhamdulillah atuh teteh ari bade di pasihan mah abi teh ya. Hatur lumayan we nya kange meser uyah we ieu mah hungkul. Teteh alhamdulillah teteh. Mudah-mudahan we sing manfaat. Amin ya Allah teteh.
Ya jang ece hirup teh ulah balangsak wae nya ce. Yuh, Mudah-mudahan teteh. kapayuna sing ece teh sing barokah tina ieu artos Ya teh nya. teteh alhamdulillah ya Allah abi teh di pasar artos itu bae dibalanyakeun we ku abi teh teteh hayeuna teh nya. Teteh artos kitu mah abi teh bade engal-engalan ka warung atuh nya teu kiat lapar bade nyangu. Mohon mangga ce mangga sok balanjakeun eta nya. Atuh tanya tetehnya. Mangga sawangsungna jum. Sing manfaatnya. Nya amin. Dedeh jelema teh karunya ih jelema teh manikot balangsak teuing dibere duit sakitu ge manikot atoh jelema teh nya meureunannya eta teh jelema balangsak mani teu boga jang dahar-dahar acan aing ngawayak kieu geus sore beuteungna masih keneh lapar aing ngawatir ih jelema kitu masih aya keneh jelema nu balangsak aing 2 3 4 5 6 Pak Ustad. Di mana-mana eta kok loba duit. Pasti mah jual pare mana-mana. Pak Ustad pokona mah ya geura ka dieu heula ka dieu. Naon? Naon Ieu atuh? tinggali abi tuh. Hing, di sayu mana raya loba duit. Aya si teteh anu balik di kota anu beunghar geuningan. Da saha? Ada si teteh we cenah urang kampung tapi cicing di kota beunghar emasna loba imahna agreng sawahna teh pokona mah ya Hing, ku abi teh hayuh dipujinya manehna teh da mere duit Pak Ustad tingali. asodim sing bener mana meureun ngajual pare meureun mah. Pak Ustad nya ge muji si teteh itu bisi Pak Ustad hoyong artos kos abi kieu puji si teteh nu di sawah itu tuh. Oh itu. Puji pokona masa wah saabung-abung namanya teh. Saha itu teh atuh tuh. Pokona mana si teteh waduh si teteh naon Ih. ngaranna si teteh. Eta kok pada gede geuning ka Pokona mana? mah ka Pak Ustad mah duka bakal 3 kali lipat kieu mere teh. Wah atunya pasti nya. Nya pokona mah kadenya Pak Ustad kudu di apung. Oh nya heuh. Coba tuh. Heuji. Ini ek dipeng ber. Mudah-mudahan Pak Ustad cing seueur leuwih ti kieu nya. Amin amin. Puji we nya. Puji terus. Heuh. Oh iya cepat jual nya. Ayo, Aduh. Pak Ustad. Wah, iya euy saha itu teh nya euy. Duh, aing bisa udud geunah ya di kieu mah Pak Ustad ya. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aduh, lawang. saha ya teh kitu Aduh, ieu teh kan saha ya rek naon ieu teh Pak Ustad Alit. Ieu teh Ustad Alit ngun sesepuh di dieu di lembur ieu teh. Iraha teh mulai kamari terus rek naon ieu Pak Ustad ka dieu ngaganggu ka abi nuju ieu ningalian sawah abi Ento itu tuh pada kadi itu Pak Ustad meninggal ngabenerkeun cai ke sawah. Mun ari teh nuju naon atuh di dia? ah biasa we abi mah ya noongan pare ieu pedah tereh dibuat nyata terang ieu Pak Ustad sawah abi Oh iya teh soalnya teh. nya mohon atuh ya Oh. Pak Ustad nyata apal ieu teh sawah abi tuh ti mimiti itu tuh Wah. depikeun ka ujung itu teh sawah Aduh. abi sadayana Itu teh kan itu teh. mohon Pak Ustad ka mana wae atuh man itu Wah, apal Kan Pak Ustad mau leman wae teh jalan ki di lembur geuningan. Mun uleman naon kitu Ustad teh ya teh di mana atuh kamari teh atuh? Demel ah teh. biasa we abi mah tos usrip di kota Mun aduh teh Waduh, itu emas nama disyukurnya alhamdulillah teh mah. Alhamdulillah ya Pak Ustad ari usaha mah kudu ngabukti Muhun ulah dipake nya. dahar wae Pak Ustad Saya bisa leres eta teh muhun. Hari Pak Ustad mah da geuningan tiga duna naon nya tah. matak nage usaha Ustad lamun hayang nanaon mah yeuh abi ge lamun teu usaha mah moal boga Heeh. usaha mah kana naon we nu penting mah berjalan lancar Iya, gitu ulah iya. eta Nya teh. ulah putus asa Nuhun. teu boga oge atuh da Ustad pantes teu usaha Nuhun geuning teh. tuh ya abi ge ladang usaha teh tuh kabuli itu teh kebon teh nu abi kabeh Pak Ustad ti mimiti ditu nepikeun ka ditu Ustad eta teh nu abi kabeh Alhamdulillah Ustad teh. among urang dieu tapi teu nyaho Malum teh geuning kan menawi teh sanes ku teh pan pedah nungurusna sanes teh geuningan. nya atuh bos kot kudu ngurus Iya. bos mah kudu nuduh Iya, we. iya. Waktu panena we kakare ku bos Nuhun. gitu Ustad Iya yang nyesep itu di mananya? tuh hayang nyesep di warung nyesep mah loba Sanes. rokok mah di Pak warung Ustad deh hilap rokok di bumi sama teh. ya meuli atuh ka warung naon hesena Nih, ojo asa beuki geulis sih kieu teh nya anu we no. nyaho atuh da cuma perawatan atuh tara poe unggal minggu ge perawatan euceum mah ngali Pak Ustad dia Hah. pare ge aralus Nya, gua. diurusna alus mah Nya, di modalan sahanya mah teh. alus Ustad iya. tuh tingali Ustad tuh pelak Iya. jagong ten usaha itu teh Nah, di teh mere wae duit nya euy. Si Rere mah hasil bawa waduh si Rere teh. tangkal kau kabeh
pokokna mah Ustad nu abi eta teh. Teh. Aduh, Pak Ustad nya kan sesepuh dalam murid di dieu. Terus Mun hilap rokok namanya teh di bumi. Aduh. ya tinggal meuli atuh ka warung Ustad balik heula ka ditu naon hesena. Namun kieu geuningan isi reret bawa wadul. Ceh. Meuli jug balik ka Heh, ditu. Mun Ka Ceh. imah. geus coba sae parenanya. Ya heueuh atuh da lain banget wae anu di perawatan Wah, teh wan. tuh tinggali pare Ya. oge di perawatan mah jadi halus Ustad. Heeh. Lain kos Ustad bujil, dekil, bau. Anjing kalah ngahina ieu teh. Jelema teh. Buah si reret waduh gitu kan. Aduh, nya sae parenanya tehnya. Mohon, Teh. dalam perawatan teh ya. Mohon manawi ieu mah. Aya kang ngemese rokok kang Pak Ustad. Manawi naon? Mun aya kang ngemese rokok Pak Ustad, mun Pak Ustad hilap rokokna di bumi. Minta duit maneh, Ustad. Ka ieu minta duit ka si Teteh. Maneh teu boga pikiran, Ustad. Kan maneh teh Ustad atuh. Nah, kelah punta penta, hukumna jelema nu punta penta naon, Ustad? Ya, maneh teh sing inget. Ari jadi jelema ulah sok punta penta. Ngerakeun teh hayang duit mah usaha. Aing ge hayang duit mah usaha, Ustad. Maneh Ustad teh siga kitu bae, mah Ustad gadungan meureunna. Aduh. Aja. Oh, ame balik nya. Aduh, aing. Dasar Ustad gelo.